Nyala Allah memerintahkan angin supaya niup sesuai jeung perintah Allah mesti dikamanakeun ieu tiupanana. Cek Allah kacikupakeun, cek Allah ka pasar kemiskeun, cek Allah katangerangkeun, cek Allah kabalarajakeun ieu angin mah sesuai jeung perintah Gusti Allah Subhanahu wa taala. Mun urang napakuran tentang hujan, kadang-kadang di lembur eta hujan di lembur urang eueuh. Belah ditu hujan di lembur urang macan hujan. Di lembur anu hujan di urang mah encan hujan keneh bae. Ketika di urang hujan di daerah anu mah henteu, ieulah maha kawasa Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ketika eta hujan teh diturunkeun sesuai jeung perintah Gusti Allah. Di daerah mana nuku Gusti Allah diperintahkeunana diturunkanlah, diawali ku kilat, diawali ku pendahuluan heulan guludu. Kitulah Allah Subhanahu wa taala dek nurunkeun hujan. Kemudian hujan nu diturunkeunana teh henteu sambarangan. Lantaran hiji-hijina tetes hujan teh ieu aya malaikatan. Wa akhraja Abu Syekh aidan anil Hakim qala balagani annahu yunzalu ma'al matar minal malaikati aktsaru min waladi Adam wa waladi Iblis. Diturunkeun babarengan jeung hujan, malaikat leuwih loba tibatan anak Adam jeung tibatan anak-anak Iblis ku loba-lobana. Tetes aya malaikat nuku Allah dititah ngabarengan cai hujan. Yusula kulla qatratin, ngajagaan tiap tetes nu deuk diturunkeunana, malaikat nanya wa aina taqa'u, ka mana ieu kudu diragagkeunana tetesan hujan teu sambarangan lain sakahayang-hayang. Wa may yarzuqu zalikan nabat, salah anu dek dirizkian melalui hujan ieu teh engke jadi jang saha, malaikat ieu perintah Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Ketika Allah dek turunkeun hujan-hujanna hujan rahmat, malaikat didinya langsung bebeja ka Gusti Allah. Siap abdi dek turunkeun cek Gusti Allah, turunkeun di Cilongok supaya jararadi berbagai tatangkalan-tatangkalan supaya salelubur buahan aing dedek ka urang Cilongok lantaran nurut sa Cilongok kabeh ka aing. Masya Allah. Beunang deui saminggu malaikat bebeja di Gusti, ieu hujan diturunkeun di mana ieu? Ieu mah turunkeunana di Jakarta. Bentukna naon ieu supaya jararadi atuh lain? Banjirkeun cek Gusti Allah di Jakarta. Lantaran judi aya di Jakarta, istana banjirkeun istana. Ayo, siap banjirkeun. Siap, cek malaikat. Datang ka sakumaha? Teu kudu aya loba-loba mah. Ieu mangan ngawarah urang istana doang. Sok, datangkeun sabitis meh heula di istana. Emang lain nang malaikat. Jagaan ku urang istana. Tetep ceuli anjing datang ke kajagaan. Ceuli aing ulah dengan dua-duana. Jadi okosna urang nyalahkeun hujan. Ulah kembali ka diri urang. Sebab malaikat nyahoeun diwakilan ku Gusti Allah, wakil. Tuh, jelema anu nyieun dosa nyahoeun nya gitu. Tuh. Nu mana? Tuh DPR tuh. Jaho. Lag-lag ku sia cenah. Ku sia naon karangaranna hujan. Tuh itu saya. Manya sia teh nyaho. Itu saya tuh. Jokowi. Aduh, iya tuh. Ye, malaikat ya Allah ya Rabbi lain lalagan. Yusuna kulla qatratin wa aina taqa'u. Ngajagaan tetesan-tetesan undek diragakeun ka taneuh emang lain malaikat ya Allah ya Rabbi. Wa aina taqa'u di mana kudu diturunkeunana jeung ditibakeunana bebeja malaikat ka Gusti Allah. Wa mayyur zaku zalikan nabat jeung saha nu bakal dibere rezeki ieu melalui cai hujan ieu nyahoeun malaikat jadi titah ku Gusti Allah. Ya Allah ya Rabbi, teu daya teu upaya urang. Ketika hujan ieu hujan rahmat, ketika hujan ieu hujan siksa,
geus aya catetanana di Gusti Allah melalui malaikat. Urang tapakuran geura gitu. Aya hujan gede luar biasa turun ti jam 1 gede. Engke eueuh deui jam 2 rat gede deui. Ke eueuh di sakedeuk rat jam 3 subuh gede. Masalah jasa sugan aya banjir beurang teh aya. Kunaonna tuh hujan jam 10 rat setengah jam banjir santero. Tapakuran ku urang. Lamun saluluguna hujan doang, teu bisa bandingkeun jeung nu kamari hujan. Di jam 1 peuting ret, jam 2, jam 3, jam 4, datang ka subuh gede jasa hujan. Masalah, biasa bae, sepak bae. Tapi di jam 10 hujan, datang ka jam 11 geus henteu, kunaon banjiran. Aju keanehanana daerah nu luhur kok banjir, daerah nu handap kok henteu. Tapakuran, coba kurang. Eta hujan, Masya Allah, horenganan malaikat. Lamun urang nyaritakeun anu kamari di Syekh Abdul Rauf Aceh, eta tsunami sakitu gedena tuh kunaon geura? Ieu laut, ieu makom, di dieu tsunami. Kok teu daekeun cai ka dinya? Je atuh malaikat. Itu. Ulah ka dieu. Ka ditu ka pondok ka ditu ka ditu. Ayo kata rendem pondok terendem. Ayah malaikatan, Masya Allah. Tah kuari mah urangnya guys, numantak urang selalu mun ngomong jeung kiai mudah-mudahan we ya hujan sing jadi hujan rahmat. Selalu urang kan kos kitu tah dibere wawasanana ku para guru-guru urang, ku para kiai urang baheula lantaran ieu hujan rahmat mah. Wa huwallazi yursilur riyaha busyram baina yaday rahmatih. Rahmat teh di dinya hujan dek diturunkeun malaikat teh siap kudu ka mana nurunkeunana. Meme hujan turun diawali ku angin-angin. Memehna ge aya mega-mega. Nah di dieulah keistimewaan dadamlan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah dilanjutkeun ku Gusti Allah jang nyontoan jelema mukmin jeung jang nontoan jelema kafir teh. Dawan Gusti Allah wal baladut thayyib yakhruju nabatuhu bi idzni rabbih. Ari taneuh anu bagus mah anu gembur mah anu subur taneuhna. Ketika diturunan hujan teh yakhruju nabatuhu kalaluar jajadian-jajadianana. Eta kalaluar jajadian teh lain sakaluar-sakaluarna horeng biidzni rabbi kalawan izin pangeran. Masya Allah. Brug hujan tiis karasana ka urang. Urang isuk-isuk anyep luar biasa cai sing karelek dina paranti lempang cai kokorolokan dan lain sebagainya di sawah kadeuleu ku urang cai tapi galenganana kadeuleu. Herang caina urang kadinya di dalam tiis tiris bang urang sekorodong baheula mapan ka sawah teh kieu. Bari dikadiakeun mawa teger di dinya teh. Kanyahuan kunyanya samping dikatak-takeun baju dipake ka dieu teger di bawah horeng teu make calana. Eta baheula perkara itu. Tinggal urang sawe. Ai. Awewe anu deui sararawah teh hei-heian sugan teh naon? Enak belut. Belut mana? Eta tewak belut. Nggak nama kadi-kadi itu mana belut? Eta ngagantung kan jahe. Lakon baheula kos kitu eta potret-potret baheula. Masya Allah karim. Eta ku bunga-bungahna cai hujan teh rahmat datang ka teu make calan. Dongengna loba jasa ibuna jeung bapana anak kabeh dibawa ka sawah ieu terus di sawah lulumpatan budakna ju hayang ngising ban budak ge di sawah teh. Bek bebejapan indungna di tengah sawah bapana jauh ngising di calana. Loba budak baheula mah nu ngising di calana di sawah. Emang lain kumaha lalakonna masyaallah eta indahna cai rahmat.
Terus jararadi urang ka huma kadinya. Ya Allah ya Rabbi di huma ge jararadi segala rupa nu dipelak teh urang ka kebon jabah heula mah aya kebon. Eta di kebon teh jararadi geus mah sueg jadi, badur jadi, di sisi tangkal cente jadi, ka gadung-gadung jadi. Segala rupa anu ngeuna jeung tur ngeuna ge kabeh jararadi barang di deuleu belah ditup kacipet loba jasa. Budak kuali mah teu nyaon ka kacipet. Di deuleu ku urang tun ka ranca pondok aya di ranca pondok dirinya teh ya Allah ya Rabbi dirinya teh loba jasa. Wow nu pararanjang teh ya katipuk. Urang teu nyaon ka katipuk daon cenah katipuk. Eta makanan khas Pasar Kemis. Wow ngeunah jasa. Isuk-isuk urang ngadukeun sakola jundeuleu bebanjiran di pondok didinya teh loba katipuk dicokotan kieu can ngadaharna naon di imahna didahar ku urang eueuh masalah. Ngeunah jasa baheula mah. Eueuh sugan nyeri beuteung teu. Tiis-tiis gadahal pas kitu eueuh masalah jasa. Irahmat luar biasa. Ya Allah ya Rabbi balik sakola terus mapai heula urang teh tah di pagar-pagar didinya teh loba kingkip. Jalan kikip ku urang teh diasup-asupkeun ku urang ka dieu ka kitu kantong bu ambal aya kingkip belah dituna ya rukem-rukem di alaan sarua bae. Aduh loba jasa. Pas dek datang ka imam masyaallah jak kedek berangkat sakola mah encan araraya barang balik sakola jam 10:30 ya Allah cecen det ararasa. Di kumaha atuh. Ya Allah ya Rabbi Gusti kabeh jararadi. Geus kacipet, geus cecenet, geus cente, geus bangsa segala rupa. Ya Allah. Pohara. Ta eta teh rahmat tuh kas kitu jararadi. Jatah tadi gecek malaikat di mana abdi kudu nurunkeun di dinya. Nek dijadikeun rahmat jararadi. Waduh, pare gori jararadi. Henteu kudu di pupuk-pupuk cara kuari di deuleu ku patani bari ngarokol lisong fut di deuleu dihandap ya Allah lauk cek kecepeng geus puguh lauk betik mah jeung betok endet segala rupa lele leutik embal aya di juru-juru sawah teh geus teu kudu makenan naon nyokot bae sair sakumaha nu bapa kolotna dicokot baheula. Aja datang ka imah dikeureutan teu kudu dikeureutan ku indungna pek kumbah-kumbah gua taina ge digoreng. Tanyakeun ka kolot baheula emang aya anu micenan taina aja eueuh. Barang di dahar teh hulu dah heula ngagecrot amis. Taina tadi dibiceran baheula mah. Emang anu dibiceran henteu. Hei, pohara teu kebal. Loba nu lulumpel hibran usimna eta teh usim simeut. Mulai urang nyokot pangitik di teu ka kolot urang kabeh ge lapor ka kolot ka dieu coba heula. Mais manggang morogo poos, mais manggang morogo poos. Potong poos tah. Kudu kumaha tuh? Heci hayang mais hayang morogo. Hayang ngarogo, mais be mais, potong pelebah mais. Hayang ngarogo, potong pelegah ngarogo. Nun teu lapor heula ka emak urang ka indungeun ka bapa urang, atuh poos teu menang-menang. Je, baheula masa dikitukeun trak meunangan. Boh, diisikeun kana botol. Ih, eta potret-potret baheula di zaman-zaman Bung Karno, masyaallah masa-masa indah, masa jelema jalalujur jeung adil. Masa-masa wanon kitu ngaranna kitu lalai kaluar pas tepat waktuna asal maghrib keluar diojok-ojok ku budak teh keluar memeh maghrib asup deui lalai baheula mah nurut asup deui cak lalai ngeganggu gua belum maghrib lo asup deui lalai jujur baheula lumantak cek abah almarhum coba deuleuan sih coba lalai geus aya keluar tancan di deuleu geus bah maghrib geus yakin jasa asal lalai keluar maghrib hiji mangsa mah di deuleu kukula teh geus kaluar teh lalai geus bah di deuleu ih jak kurang 10 menit mah lalai geus kaluar geus bah orang santri tas ngojok-ngojok santri teu beres mah di baheula tah miheulaan bae cak abah teh ulah sok diojok-ojok eta karunya sia ulah eta
asal diojok asup deui tapi lalai eta lalai baheula bae nurut coba anak urang kuari magrib di mana-mana eleh ku lalai bolon eta anak urang kuari ya Allah ya Rabbi zaman indah jasa nu kamari ngeunah jasa simet digoreng ngeunah lele digoreng seungit betok digoreng seungit kuari mah ngomong beuteut teh macan ayana eta doang beungeut sia atuh heuh sih tapi ngeunah aju pentingna lantaran patani mah terus mirunan masyaallah ngepul kaluhur ja aya tiris pat baheula di daerah Pasar Kemis mah sarua jeung di Lembang Bandung baheula mah weh indah jasa magrib teh siduru urang di dinya jam 7 jam 8 aju lantaran dirinya siduru maksudna mah supaya haneut belah dituna aya huma aya dangder cacawenean dikorek di jero nu boga nama teu nyahoeun eta zaman potret baheula ya Allah ya Rabbi kajahoan ku nu bogana sae nu ngaledangder ye mang anu cenah atuh lain dicokotan ulah di kieu cabut habek jeung mamang ge moal nanaon jujur jasa cabut bae cabut cek anu dicokotan kitu jeung mamang ge teu nanaon atuh sepere ge paling cenah beak 10 tangkalas sepere 10 eta ngeunaheun kana hate kan ngeunaheun coba kuari hei cari cokotan kapulisikeun sia ku aing urusan dangder beak keboh hiji pan eta zaman teu beres eta kuari baheula mah masyaallah karim teu kebal usim cabe pa di dieu nomor pang bagusna cabe sa Indonesia cabe Cilongok ye sia masuk teu percaya bae tanyakeun ka urang dieu aduh aing mah bangun ngalelewe ka aing sia ya Allah patani di Cilongok teh kapan musim cabe manu bagusna dijual eta anu kameron ditumpukeun kapan di dinya anu lakuna dijual nu teu lakuna dibikeun ka tatangga nu teu boga cabe dibikeunan ka santri santri luar biasa usim cabe mah weh santri teh meuleum cabe coel cabe kemudian atuh sambal cabe nyayur cabe kabeh ngising di sawah ambualaya kabeh ngabeten kabeh kuna teh nyeri bujur carita potret baheula ya Allah ya Rabbi indah jasa teu kebal usim jagong ya Allah ya Rabbi ngala jagong ditumbuk dijual nu bagusna anu bangsa ompong-ompong jagong saeutik teh kapan teman teu laku ditumpukeun di dinya dibikeun ka tatangga zaman balalager baheula mah tatangga lamun usim jagong kabeh ngarasaan bagian anu teu benerna dibikeun ka santri tetep santri kabagian bae anu bangsa sajagong dengan L5 gele 5 siki atau tetep santri mah wow mantap dikereutan ku nya dicacak di sayur atau santri emang kumaha gitu boro-boro jagong nya mah tangkal kalapa dicacak di sayur ieu carita potret baheula rahmat Allah karasa jasa ku kabehan ya Allah ya Rabbi urang lamun melak tangkal cau hiji berang menang saminggu kunaon jara radi eta anak-anakna kuari mah hese hayang anakan aduh dapuran itu ya Allah ya Rabbi kemudian tangkal awit di ditu sadapur ti ditu sabatur urang hayang sabatang bae mah ya Mang kula butuh awi ngala sahayangna sia sadaekna sia nu belah mana bae tuh nu kus karolot bari tuduhkeun mun nya tuh nu belah ditu geus karolot mah los alas sadaekna sia da kumaha coba kuari coba kenal aja ngalawi polisi zaman polisi kuari baheula mah ya Allah ya Rabbi ceng sia pancenah babejana sabatang pan eueuh 5 kurang 5 nya aya geus teu basi kurang ngalah deui sia tuh tiis kana hate tiis ngeunah masyaallah ceng sia ngalawi ceng sia babejana 5 10 mah geus 10 cukup aja aya anak abah ka mana eta milu jeung kula anak milu nu mana ieu anak Mang nu awewe milu teh awina di bawah anakna milu masalah itu baheula mah kos kitu neng sia kunaon milu nyana
mawan awi karunya jasa teu kabawaeun ku kula dibantuan eta nu awe ge bilu bantuan sia bogoh meureun kitulah aduh ya cerita bobogohan ge ditangkal awi baheula waduh potret-potret baheula tah ieu rahmat masyaallah karim dinaheun tarariis neuk barang dahar huwi loba kemudian atuh ibutun aya kemudian atuh naon kareng dangdeur aya ih kasuag-suag ngeunah baheula balang baru imal nyaeun suag bisa-bisa ngadahar badur mabok sia nah ieu naon ieu maksudna ieu iyalah wal baladu thayyibu yakhruju nabatuhu bi'izni rabbi taneuh anu subur mah nu diturunan hujan ku Gusti Allah merupakan hujan rahmat nu dibawa ku malaikat yakhruju nabatuhu kala luar jajadian bi'idzni rabbih kalawan izin pangeran Gusti Allah subhanahu wa ta'ala ya Allah ya Rabbi kan dinahan suburlah eta keur carita palawijo nah kuari tangkal buah baik nu dipelak baik anu henteu atawa jajadian bola deh kuari mulai kembangan ku ayana hujan tadi sanggesa kembangan teu kebal langsung pentilan terus karolot kadeuleu aya nu koneng di luhur sakampung ngadagoan ragagna eta buah potret baheula sakampung kararieu bae ngadagoan angin wer patek rok buah jeung buah lantaran patek ragagna hiji nu perebutna aya 100-an mebreg buah anu diperebutkeun mah buah daging tapi hulu bara rentus indah jasa geus teh jahoeun budak kuari mah kos kitu teh teh jahoeun di ditu perebut buah daging di ditu perebut buah kaweni di dieu perebut buah golek di dieu perebut asal aya angin bae ge sakitu dihareupeun imah pelaknyana diperebutkeun masalah indah jasa baheula mah nu bogana mah teu kabagian melak buah golek dihareupeun imah angin gede pan gola deh buah golek mah war perebut didinya tinggal nu bogana bae kieu bae sugan marah henteu geus beres angin menang teu sia coba eta teu meunang cenah gola mah elehan ke tungguan ku mamang dipangajulkeun endeu kumaha ku indah teuing kuari dengan sia telok ka dieu mulung buah wah sia mulung buah malak aing edit sia kapolisikeun jauh jasa nu masak hirup anu rada belah ditu indah jasa geus pokona hirup nu belah ditu indah jasa nu hirupna kuari geus teh nyaho kaindahan nu kuari mah masyaallah belah ditu kebon tuh tuh di deket imah kula kalau badi eta kebon tangkal buah segala aya buah daging aya buah kaweni aya buah limus aya buah nu ngeunah mah dinya mah tah bangsa buah nu kara itu dulu anu lamun urang ngadahar teh mun ngadahar di dieu cenang buah limus ajeuna mah urang dicarekan bae ku tah ya ngadahar buah limus nu kitu di dahar cenang pan di dieu tapi tetep bae indah bae kan baheula mah masyaallah karim berebut datang ka imahna masing-masing cak indungna sia bau tai amat sih ye jatuh ngising eta sia ada dapur di mana gorenganan perebut buah dihandap teh tai santri aduh geus pokona indah jasa zaman eta mah ngeunaheun jasa neule potret-potret ka tukang indahna par eueuh bendu babarengan buah nu saha buah nu bareng bae geus kabeh sumur hiji ku kabehan geus ya Allah ya Rabbi iyalah masa-masa jujur masa adil terasa lamun aya usim cabe kabehan ngadahar usim jagong kabehan ngadahar usim kacang kabehan ngadahar sanajan anu dipikeunnan ka tatangga mah anu kences tapi tetap kabagian kan kuari boro-boro nu kences malah cangkangna dikahareupeun imah
sia ka cangkangna tuh cangkangna ge neuleuh-neuleuh sia kadan kuna ngadahar padahal teh kudu bener ngomong kudu bener tungtungna mapan ka Sukabumi telu indah jasa. Nah, eta keur carita hujan diturunkeun ka taneuh anu subur, efekna sagala rupa jararadi geus pugu nu dipelak nu dibelak berbagai jukut jararadi tatangkalan jadi kembangan jadi buahan dinikmati ku kabehan ilah gambaran jelema mukmin masyaallah. Ketika Allah dek ciptakeun manusia di jero hatena iman lain sakadar iman tapi dek dikembangkeun ta eta jelema mukmin anu hatena mulus bagaikan taneuh anu subur. Hujan teh hujan anu bakal nyemprotkeun kana taneuh subur anu bakal jadi ieu adalah wahyu Allah Al-Qur'anul Karim. Ketika Al-Quran disorotkeun sot ku hiji kiai anu ikhlas eta hujan ngaranna Al-Quran wahyu Allah disarupakeun kana hujan lantaran osok nyuburkeun disorotkeun kana hate jelema mukmin bray jararadi di jero hate teh mengembang di jero hate kesuburan ayat-ayat suci Al-Qur'anul Karim dihujankeun melalui malaikat hujan wahyu ka jero hate teh mulai kuali berkembang wudu salat puasa zakat haji sedekah jariyah dan lain sebagainya ialah hujan wahyu anu asup ka jero hate kuari ngembang nu tatadina teu wudu kuari wudu nu tatadina teu salat kuari salat nu tatadina Ramadan bung puasa jadi puasa nu tatadina teu daek bunga haji jadi haji nu tatadina teu daek sedekah nu tatadina teu daek jariyah suburlah wahyu nyorot ke jero hate nulir teu beda jeung hujan nu dihujankeun kana taneuh anu subur ieu ge sarua bae jaradi kuari bisa diperebutkeun ku jelema masyaallah sakumaha tangkal buah hayang nu ngora aya hayang nu mengkel aya hayang nu asak aya nu buruk ge aya sarua diperebutkeun ku jelema sorotan-sorotanana ieu wahyu teh nu butuh wudu nu butuh salat nu butuh puasa nu butuh berbagai-bagai nah diperebutkeun ku jelema kos kitulah wal baladut thayyibu nabatu yakhruju nabatu biizni rabbi masyaallah nu mantak beda jeung kafir ai kafir mah dibahasakeun lana ku Gusti Allah walladzi khabasa la yakhruju illa nakida ari taneuh anu teuas ari taneuh anu sempit ari taneuh anu teh subur didinya pinuh ku babatuan-babatuan pinuh ku kitu naon gara-garana anu bangsa teu ngajadikeun kana jajadian pinuh ku batu-batu pinuh ku seplit pinuh ku segala rupa anu bakal nanduskeun na ieu mah taneuh sanajan dihujanan la yakhruju nabatuhu teu daekeun kaluarkeun kana jajadian hujan mah hujan tapi teu daekeun kaluar jajadian illa nakida kecuali hese anu luar biasa nah ieu taneuh tesubur pinuh ku batu hujan turun teu daek jararadi kitulah gambaran jelema kafir hatena lir teu beda jeung taneuh anu liat taneuh anu teuas disorot ku wahyu Allah geus puguh wahyu nyorot kana ngabalir bae kurang kumaha pinterna Abu Jahal lantaran taneuhna taneuh batu langsung tina baham kangjeng tina lisan kangjeng ngabalieur kurang kumaha Abu Lahab je pinter jasa teh tokoh Mekah anu lain lalagaan Abu Lahab datang ke aya dina Al-Qur'an tabbat yada abi lahabil wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab eta saya slanaron za lahab wa imratuhu hammalatal hatta fi jidiha hablum eta teh
Wahab. Masya Allah, lain lalagan. Kurang kumaha. Wahyu-wahyu nyorot, mantul teu daekeun bae. Tah Abi Lahab, Abu Jahal, Abi Lahab, Sufyan dan lain sebagainya. Eta taneuna diciptakeun ku Gusti Allah liat inu ku batu. Sorot-sorot teu daekeun. Kuari urang mah kuari alhamdulillah ibarat taneuh mah meureun urang mah taneuh subur. Lawaka amin baheubah henteu. Tapi orang mah mudah-mudahan alhamdulillahirabbil alamin keur dihujanan. Tapi tetangga urang di lembur, tetangga urang di boluluhur urang di itu geus nyahoan, tapi tetep bae teu daekeun geus puguh nu kalalapir mah di saantero urang lain teu nyahoan nya lantaran taneuna batu. Teu bisa jararadina naon. Urang mah alhamdulillah barang dihujanan ku Al-Qur'an cep ka jero jararadi, ternyata orang nu jararina bensin malulu. Tangkal cucuk jadi di dieu. Aya bangsa bubuahan mah teu daek jararadi heran. Nu jadi mah imah yang bangsa kitu bae cucuk-cucuk erbis bae. Geus datang ka imahna bendu nu aya. Eta ge sarua. Aya bae nu beukieun mah embe mah deutep beukieun. Geus jana atuh menyatu jeung embe. Cak embe teh pantas ngaji sih aju ngomong aing di jerona ya jukutan. Loba omong, geus milik kula tuh cak embe teh. Jadi nyana tas ngaji ge tetep lain jeung musola menyatuna jeung embe. Tuh, kumaha nu jadina di jero hate urang bae, hujan jadi. Hujan ngahujanan taneuh subur taneuna geus bapare jadi, atuh dangdeur jadi, hui jadi, geus puguh bubuahan jadi, horenganan tangkal bujang kaget ge anu katoel aja. Cucuk kan, cucuk kali age jadi dan lain-lain sebagainya jararadi. Geus puguh jukut-jukut bajaradi. Nu sok dijieun samak teh jukut taun karang-karana walingi ge jararadi. Nah ieu nu di jero hate urang nu jadina sorotan-sorotan teh apakah anu bermanfaat apa henteu? Kurang tinggal introspeksi baik kurang. Namun cucuk, pacul cucuk. Pacul cabutan kurang. Jukut cabutan kurang. Sing hade bae pare nu kacabut jukut diantep sing hade. Ya Allah ya Rabb. Lamun urang ngembalikeun ka maha kakawasaan Gusti Allah nyaritakeun hujan jeung taneuh anu subur. Ketika dihujanan teh jarara di kamangpaatanana karasa baik kuno bogana atawa ku batur kitu keneh hate-hate jelema mukmin. Ketika dihujanan wahyu Al-Qur'anul Karim jarara di engke bisa dinikmati baik kunyana atawa ku batur nikmat jasa horeng kabeh ge biizni rabbi. Urang nu mantak aya di dieu ge keur dihujanan ku ayat wal baladut thayyib ieu teh aya izin Allah. Lamun teh aya izin Allah mah sagagahna urang sahebat ta urang saboga mobil urang saboga ongkos urang tetep bae teu daekeun ka dieu eueuh izin ti Allah. Urang nu mantak aya di dieu aya izin Allah. Deuk naraon cenah ieu ka dieu? Deuk ngaji lain. Deuk naon? Deuk deuleu pondok nu kamari kahuruan teh. Sia juga sia aing ngaji lain aing deuk deuleu itu we cenah bangunan. Aya nu nanya ka kula kieu deuk bangun deui. Itu kumaha aing bae. Henteu, maksudna deuk dibangun teh henteu. Atuh saya emang deuk nyumbang teh henteu. Atuh nu nanya-nanya teh. Nyumbang henteu naon henteu nanya berkaribed-ribed. Geus badalekeun bae atuh. Henteu cara tuh kula hayang nyaho bae engke maksudna lamun kiai deuk ngabangun deui kulakan di lembur deuk maksudna donatur ijang pondok Cilongok aju engke kieu maksudna kiai lamun menang 100.000 50 jang kula tangkorak ieu ieu bangsatna ieu mantak aing mung loba omong ge eta kos kitu ieu cenah kiai ngabantuan kula bae tangkorak sia meureunana ieu jahanam ieu ya alhamdulillah penjaga kejadian masalah bea kabeh lurah hadir, camat malam eta ge hadir, isukna bupati ge hadir. Alhamdulillah kepedulian hadirna doang alhamdulillahirabbil. Ulah kaseri mah keur hadirna ge geus alhamdulillahirabbil alamin berarti kan nyana nyahong. Tuh, geus. Jadi ku hadirna ge nyana nyaho berarti. Tuh, geus hadir. Adapun ka dituna ulah bata tanya. Sebab siapa ngananya doang kan
Gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, horeng geus aya izin Allah. Lamun ieu dik dijadikeun jelema subur biizni rabbi, Allah lah anu ngurus. Ieu dik dijadikeun setengah subur biizni rabbi, Allah lah nu ngurus. Ieu mah dik dijadikeun nu bantat biizni rabbi, Allah nu ngurus. Emang sakitu izin Allah. Lamun urang ningali ka zaman baheula istimewa jasa ai diurus ku Gusti Allah mah dek disuburkeun. Contoh Kangjeng Nabi Musa alaihis zaman Raja Firaun anu dahsyat luar biasa kasienan ku informasi tukang sihir. Tina impian Raja Firaun kus kasieunana bakal aya nu ngagantian kerajaan tahta, maka teu meunang aya budak lalaki termasuk orok bono. Kunaon atuh Kangjeng Nabi Musa ka kawasan Allah lahir di saat haid seperti kitu lahirlah Kangjeng Nabi Musa. Kasieunan indungna besi terbunuh sebab lain puluh lain ratus ribu di Mesir anu dibunuh, Israel anu dibunuh ka kawasaan Firaun teh jaziroh eta baheula. Bunuh bae geus pokona daripada nyana ngegele aing. Tapi maha kawasa Allah lahirlah Kangjeng Nabi Musa ku kasieunana indungna secara manusiawi diasupkeunlah ka jero peti. Terus dibungkus rapi, nyanggakeun Gusti sadaya-daya, abdi ti Gusti, anak abdi ge nu Gusti, cenah deuk disalametkeun nu Gusti, cenah deuk dibunuh ku batur ku Firaun nu Gusti, abdi mah geus leupas tanggung jawab, abdi kasieunaan Gusti, mangga nu Gusti dipotrakeun ka Gusti. Lot ka laut. Kunaon atuh mengkol ke tempat mandi tuan raja? Coba bayangkeun tak otak urang. Cak Siti Asia, itu naon itu, angkat, dayang, angkat. Bawa ke istana, bawa. Begitu, coba buka. Begitu dibuka, blak, orok lalaki. Maha kawasa Allah. Firaun. Iya, muasala nu bakal ngagantian aing iya. Boluh. Keheula ka. Cek pamajikanana. Kan orok-orok nu di negara urang nu kudu dibunuh pan ieu macan kanyawan orok ni mana? Jehe, urang kan teu boga anak. Saha nu nyaho? Ieu teh ngajadikeun berkah kana kahirupan urang. Ulah dibunuh lamun nu di negara urang ka kawasaan kakak. Bunuh sama kabeh. Tapi ieu mah pan teu nyaho ti mamanana. Meureun ieu nu bakal ngalawan orok anu bakal ngagantian kakak. Ieu oge nya. Maha kawasa Allah. Dibereheun tapi Firaun. Dibereheun bener-bener. Muasalah anu bakal ngabantuan karena kerajaan kakak, kebersinambungan kakak. Nya, adop, antep. Gede. Ieu lain caritana eta musuh di dalam rumah sendiri. Maha kawasa Allah. Maha kawasa Allah. Masya Allah kos nu nyandung musuh napa majikan apa eta. Di luar majanya ada tararis barang asup ka jero alhabatan neraka jahanam. Ya aing kunaon jeung neraka cagana teh. Nah, orok sapoe ceurik teu daek nyusu. Wah, coba teangan nundaknya nyusuan. Wah, berbagai potongan susu darah-darah. Siapa kunaon heran ngono jeung serikeun ka aing. Maksudna ieu nu endek kuli nyusuan, aya nu sagede kieu tapi peungkeur, aya nu gede, mun tergantung kumaha susu ngaranna ge di timur tengah ieu, aya nu gede nu kurang dicekel ku dua ge gede keneh wae. Ieu endek kuli. Ayo, cak Firaun coba nu mana bae? Coba susu nu ieu, susu teu daekeun. Balem we Kangjeng Nabi Musa. Coba nu ieu, teu daekeun. Coba ieu, teu daekeun. Coba nu ieu, teu daekeun. Kabeh bingung, teu daekeun kabeh. Ya kumaha tuh ieu sapoe dua poe teu daekeun nyusu pae. Coba teangan deui. Jak indungna aing deuk kuli nyusu. Kakawasan Allah deuk kumaha. Aing deuk ka istana deuk kuli nyusu aing . Datang katanya. Lapor siapa? Saya nama anu. Mau apa? Saya mau kuli nyetin. Coba sugan kumaneh.
Watuh, barang dibuka, wah. Siti Asia ge gede gue panjang amat ya. Firaun ge hebat amat ieu budak atuh indungna. Pikir cerita wae ka kawasan Allah, ya Allah ya Rabbi. Babarieun Gusti Allah balik indungna ka ditu. Kanjeng Nabi Musa na diteundeun di istana wayah nyusuan ka dinya. Apa eta coba bayangkeun ku urang. Atuh kunaon eta Firaun ku bodoh-bodoh teuing. Cek urang mah tanya isi indungna tah lain sih. Musa bener sih indungna nya. Atuh kitu kan teu geus pokona mah daekeun ka si eta bae pacar lain indung. Maha kawasa Allah deuk kumaha atuh deuk nyieun musuh di jero istana. Deuk lain deuk nyaritakeun dongeng Kangjeng Nabi Musa engke eta mangke bakal nebur rame jasa. Nu bangsa huisan mah asana moal kaburu. Mangganing rame jasa. Ya Allah ya Rabbi. Ieu mah endek dicaritakeun wa haramna alaihil maradi'a. Allah nyegah ka Kangjeng Nabi Musa ka tukang-tukang nyusuan. Coba bayangkeun. Dibere susu ieu embung, susu itu embung, susu ieu embung, susu ieu embung, bung. Kunaon eta nu mantak embung? Dijaga ku Gusti Allah, lain makhluk anu sambarangan. Teu sambarangan nyusu ieu mah deuk dijaga ku aing cai susuna ge teu meunang sambarangan. Kudu anu tetesan ti indungna turdu halal, teu bisa sambarangan. Embungeun Kanjeng Nabi Musa, padahal kurang kumaha cai susu anu tadi disekol 2 teu bahi teh. Subur jasa teu daekeun, lain teu geunah dijaga ku Gusti Allah sebab ieu cai susu kadaharanna sambarangan. Ti dieu teu daekeun sambarangan. Nu ieu sambarangan, nu ieu sambarangan. Dek dijaga ku Gusti Allah wa haramna alaihil maradi'a. Dicegah ku aing cak Gusti Allah. Tukang nyusuan teh sambarangan. Sebab naon? Dek diistimewakeun Musa ku aing mimiti orok teu beunang sambarangan barang dahar. Apa nae ente mah susu sapi? Susu kebo. Susu embe. Waktu ambalaya nu mantak datang ka kuaring ge tetejeh bae. Jabongan baheulana. Woho, barang neuleuh indungna nyonoh langsung kieu bae. Nyurudug. Tatadina susu sapi. Batak disurudug gunana dedeuleuanna itu teh sapi. Maha kawasa Allah. Dek dijaga ku Gusti Allah teu sambarangan. Terus Kangjeng Nabi Musa sanajan di istana, apa Kangjeng Nabi Musa ngadahar eta kadahar istana? Tidak ada. Dibere teu hayang Kangjeng Nabi Musa nginum dahar di istana sebab ieu adalah milik rakyat, darah rakyat. Teu hayang. Masya Allah urang lamun ngitung ka dinya muringkak bulu di jero istana nu serba mewah sebaleuk lain lalagaan. Firaun ngaku raja, lain sakadar ngaku raja tapi ngaku pangeran. Sagala rupa aya di dinya. Kangjeng Nabi Musa teu tertarik. Sugan tertarik ku kadaharan-kadaharan nu aya di istana teu aya sebab kadeuleuna ku Kangjeng Nabi Musa getih. Teu hayangeun. Coba urang undang ka bupati ka ditu. Geus madahar di dinya geus siap kantong yang berkat. Jadi nu musibah lainnya na bae anak jeung pamajikan ge bakal kena ieu kana musibah. Geus badahar di dinya, nginum di dinya. Dahareun sagala rupa eta teh kapan getih lantaran duit rakyat disuguhkeun ka kiai. Kumaha Haji Pendi mah nyambutut. Sakumaha jumbo kurang parab. Sarwana jeung Haji Podoli. Iya nu bahaya mah kajenjangnya nama merekat. Dibawa berkat ka imah, ojo tulak cangkek nih dari bapak tuh kan, bapak mah hebat kan, weh diundang oleh bupati makan. Eta sasar lain ku sorangan ku nyana doang, lain ku nyana doang ku anak pemajikan. Didahar ku anak, didahar ku pemajikan. Itu cucu ya, sini masih ada tuh makan, jeung incu. Mulai kuari dur bae zohor Allahu akbar masyarakat ka masjid nu tadi ngadahar berkat mah akibat berkat di bupati adzan teu kadenge adzan di deuleu ku Haji Pendino pada tidur lu ngapain udah adzan tidur diuk jadi di kursi peureum.
emang mawaan ka ibadah dahar di lukas kitu henteu. Sebab naon? Racun. Urang manu di deuleuh teh kapan eta teh indahna jeung ngeunahna sesuai jeung watak sungut urang. Cak sungut urang ngeunah amat eta teh da jeruk amis, ngeunah amat eta teh apel, ngeunah amat eta teh anggur, ngeunah amat eta teh pasakan padang dan lain sebagainya. Watak deuleuh ka jerona duit rakyat teu pernah dibagikeun kana semestina, getih jeung nanah. Je, namun tak kieu Golkar tilok hararusu ge salatna. Je, tak jali datang ka husu bae ge wani sumpah aing mah. Ya cenah kieu sombong, aing sombong emang sekali-sekali. Ya aing ge teu husu masalahna. Aing ge nu teu ngadahar teu husu komo nyana. Ye, cek ngan ulah sok kitu Kiai, can pugu Kiai mah teu husu kiai kami mah je. Aing mah sebab naon boga anggeran ti Kangjeng Nabi. Bensinna ti mana Kangjeng nyarita. Namun jika dinyakeun ngomong naon soek teh apa aing. Ye, tadi siang ngomong ka aing sombong-sombong. Tah, Kangjeng nyarita, tah kumaha dahareunana. Ayo sia nu di luar teh nyahoeun. Ya, rugi kajen kumaha ge. Ieu mah keur carita nah masalahna ieu Kangjeng Nabi Musa dijaga ya Allah ya Rabbi. Terus datang ka gede dijaga sebab radek dijadikan pelopor anu luar biasa teu sambarangan. Ke urang dongeng Kangjeng Nabi Musa na kuari di zaman Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aya seorang waliullah kutub anu kabeh ngarujuk kadinya saha Abu Yazid al-Bistami Syekhul Mursyid seluruh thariqah dek thariqah Tijaniyah dek thariqah Utsmaniyah dek thariqah Ghazaliyah dek thariqah Satoriyah dek thariqah Qadiriyah dek Naksabandiyah Qadiriyah Naksabandiyah jeung berbagai thariqah kabeh ngarujuk ka Abu Yazid al-Bistami. Emang kumaha gitu? Abu Yazid al-Bistami waktu dihamilkeun indungna sehat luar biasa. Tapi ketika barang dahar, asal dahar nu teu jelas, bae ngamuk di jero beuteung. Abu Yazid orok kene di jero beuteung indungna dahar nu teu jelas ngamuk di jero. Datang ka kaget indung aku ngamuk budak. Datang ka tikoro utah deui ku amukan Abu Yazid al-Bistami di jero beuteung. Masyaallah karim, urang lamun inget kadinya pohara amat Gusti Allah. Dek kajadikeun seseorang anu istimewa di jero beuteung keneh. Lamun tadi Kangjeng Nabi Musa teu daekeun Yusuf geus kaluar, ja emang tadina ge ti indungna ieu. Ieu mah indungna keur carita indungna. Nginum asal teu jelas, baru dah satu ketika indungna dikiriman ku pemerintah. Di jalan keneh geus ngamuk. Di jalan kene indungna dikiriman ku pamarentah geus ngamuk bae. Wah, cak indungna pasti teu beres di dahareun nu bakal datang bae ieu. Ngamuk ajol-ajolan, ngamuk. Begitu datang ka lawang, wah langsung utah-utahan pamajikanana. Encan ge di dahar geus utah-utahan. Coba cak pamajikanna, cak indungna, inditkeun eta inditkeun barang dahar ti pamarentah inditkeun. Diinditkeun ge aja tentrem. Coba Haji Pendi. 180 derajat bedana. Ya Allah ya Rabbi. Nah kos gitulah Abu Yazid al-Bistami nu mantak diangkat jadi kutubul Syekhul Mursyid dari seluruh thariqah. Terus keluarlah Abu Yazid al-Bistami teu pernah ngadahar, teu pernah barang dahar lamun lain nu halal jasa. Bahkan pernah terjadi ketika di Ais indungna masih nyusuan kene kan kanyana. Ngadaharlah barang menang pamere nu jelas eta teh pedagang nu jelas pedagangna teu jujur begitu didahar ku indungna Abu Yazid al-Bistami di Ais kene can boga tanaga orok beureum kakaratnya 2 poe 3 poe orok beureum bisa nepak kadaharan nu deuk didahar ku indung namun Haji Pedi weh asana ieu mah ya lain deui mah ya kageteun indung lagi ya Allah ya Rabbi
munajatlah indungna ka Gusti Allah, ya Allah ya Rabbi abdi teh ieu ngandung budakmu ieu kok aya perbedaan. Nah Gusti selalu berontak bae di jero beteng hingga ketika abdi rek barang dahar hiji dahareun ieu teh kok ditepak aya naon Gusti abdi nyuhunkeun petunjuk Gusti. Langsung peting nasara indung ngimpi kapanggih jeung Gusti Allah. Ya Allah, eta ngimpi urang menyebut anak. Uyang naing mangimpi urang mah. Sakunaon itu urangnya sarenggosan. Aing ngimpi diundang-undang anjing hideung. Aduh, ada nage hudang aing pita tadi aing hudangkeun capek aing. Impian urang mah kos kitu bae. Gimana? Kumaha eta teh geus disimpulkeun bae teu nyaritakeun kos kumaha ngan disimpulkeun eta langsung ti Gusti Allah. Cak Gusti Allah, wahai Ibu Yazid, kaula deuk ngajadikeun hamba kaula nu ngaran Abu Yazid al-Bistami urang Bistom melalui rahim anjeun ku kula deuk dijadikeun manusia nu pangsucina sadunya setelah nabi kaula. Mantap dijaga ku kaula di jero beteng keneh ketika anjeun deuk barang dahar nu teu jelas jana berontak ku dijaga ku kaula. Masya Allah maha kawasa Allah. Ialah wal baladut thayyibu yakhruju nabatuhu biizni rabbi. Tinggal kuari introspeksi jeung diri urang mun tadi Kangjeng Nabi Musa seperti kitu istimewana. Mun urang nyaritakeun Tuan Syekh Abdul Qadir sakitu hebat ta bulan Ramadan ge puasa, mun urang nyaritakeun Abu Yazid al-Bistami Syekhul Mursyid seluruh thariqah seperti eta poharana. Coba ka diri urang geus datang ka mana urang ngadaharan riba. Geus datang ka mana urang ngadaharan perkara-perkara dahareun jeung ieu manu teu jelas. Ketika urang jadi pamarentah geus datang ka mana urang barang dahar anu teu jelas lain selain gaji urang. Ketika urang dagang, ketika urang tani dan lain sebagainya. Bener ge ieu kabeh ge meunang Allah meureun mun urang teu bener ku Allah urang deuk dikanarakakeun meureun naudzubillah min zalik wa min zalik. Maha kawasa Allah ngajagaan hambana. Gusti Allah di jero beteng keneh. Terus datang ka kuari ge nu dijaga ku Gusti Allah. Ya Allah ya Rabbi. Moal kebal deui abdi teh ieu baru menghadap ka Gusti. Ketika abdi menghadap ka Gusti tengah-tengah negara anu keur lain lalagaan ramena. Informasi teh lebih cepat daripada kekuatan cahaya. Terjadi di dia Amerika geus aya, terjadi di Inggris geus aya. Berita-berita tersebut teh ya Allah ya Rabbi saat menjaburna hujan HP nu dijaga ku Allah mah teu hayang. Saat menjamur televisi nu dijaga ku Allah teu hayang. Saat menjamurna riba nu dijaga ku Allah geus teu hayang. Geus aya nyaritakeun haram halal nya geus dibere embung bae ku Gusti. Ditanya ge ieu haram apa halal sabodo siangan aing mah dibere embung bae ku Gusti. Dijaga ku Gusti Allah. Mun eueuh nu dijagaan ku Gusti Allah hancur umat teh kumaha. Carita riba geus dihalalkeun, carita haram geus dihalalkeun, berani kuari mah. Lamun urang nyaritakeun tentang maling, korupsi geus ambalaya teu dijagaan ku Gusti Allah. Mun urang nyaritakeun tentang mabok zina geus teu dijagaan ku Gusti Allah. Kaheureyan mata jeung ceuli geus teu dijagaan. Sal Allah maha kawasa Allah biizni rabbi aya jelema nu bertahan. Hampangeun ku kawasa Allah, hampangeun ku irodat Allah, hampangeun ku kekuatan Allah, hampangeun ku daya Allah. Seakan masalah nyanggakeun sadaya-daya mah di maneh kula-kula ih teu hayang ieu cacak-cacak nu dijagaan ku Gusti Allah deuk kumahaeun ku. Lamun di Pandeglang nu dijagaan ku Gusti Allah ajur sa Pandeglang. Serang nu dijagaan ku Gusti Allah ajur Serang. Tangerang mun eueuh nu dijagaan ku Gusti Allah ajur Tangerang. Jakarta mun eueuh nu dijagaan ku Gusti Allah ajur Jakarta. Ngan aya keneh nu ku Gusti Allah dijagaan nu hampangeun. Mamawa kaapikan kawaroan teu kudu nyaritakeun di kitab teh geus kitu bae ku Gusti Allah. Jauharna batna diciptakeun sakumaha Allah nyiptakeun Abu Yazid al-Bistami. Embungeun ti jero beteng keneh. Sakumaha Allah nyiptakeun Kangjeng Nabi Musa embungeun barang dahar. Sakumaha Allah nyiptakeun junjunan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad.
sallallahu alaihi wasallam babarieun Gusti Allah masyaallah karim. Jadi ulah khawatir emang nang Allah kabeh ngan urang ulah cicing terus berjuang mah ngomong haram terus bae nu haram mah didegekeun jeung teu didegekeun lain urusan urang. Mata kiai teh ya selip saeutik dina nafsuna. Kumaha? Nafsuna asal teu ngaji bae kanyana bendu. Urusan ngaji teng ngaji mah teh ulah dipake ke bendu nafsu di dinya mah. Urang mau nyaritakeun kiai anu oh alhamdulillah, kiai anu oh alhamdulillah. Itu negara si eta salat keneh alhamdulillah teu kudu ngaji ka urang asal salat keneh wauheun berarti ka Allah. Henteu kudu bae salat ge cilok ngaji ka aing mah teu ngamurid ka aing, teu nyahoan aing mama meureunanan. Puguh aing geus angkat buya. Eta teh nafsu takos kitu teh nafsu. Geus temputannya teh geus henteu sinergis. Henteu harmonis antara kiai murid si itu ngaji ka anu henteu ngaji ka aing celok nanya. Nyana mung kapanggih dina ondangan dina naon mung kapanggih mung aing mah kiai eta bongana leh teu beres. Perbedaan puasa bae jadi teu ngomong. Ge atah amat sih sarua deuk ka Allah perbedaan soal puasa beda sapoe kok hayu teu nanya sih mongan nya mah makena nu kos kira teh bae tayang emang tayang wau nafsu ai deuk ibadah ka Allah mah tuh oh nya make anggeran oh urang anggeran ieu atuh masalah aja sarua deuk ka Allah atuh adapun ke urusan nu narima jeung teu narima nama Gusti Allah kunaon hayu teu nanya malah diomongan ulah sok ngaji ka dinya beda puasana lebaranna beda tayang aing mah ye teu nurut cenah mah ka pamarentah ye bandingan di urang pamarentah ngagejebur sia ye pemerintah artinya ulah dijadikan permasalahan atau hayu bae jadi ka Allah gimana jitu wau nafsu teten kos kitu ngaranna di dieulah loba keselipan para kiai aya nu deuk lebaran dikunci kapan masjidna ieu naonan ngunci masjid cenah salah ya Allah ya Rabbi nyana geus jelas bener apa henteu sih atuh deuk sarua deuk ka Allah mangga Allahu akbar sarua perbedaan atuh mangga teu baja keyakinan pek bae mantak istimewa jasa pemerintah mah menghargai Naksabandi padahal bejanan 3 poe oh masalah geus jasa sarua ka Allah kunaon atuh aya di urang ribut iyalah permasalahan nafsu hayang dituturkeun eta lah nafsu ja urang mah ulah hayang dituturkeun ngaji sampaikeun urusan hayang dituturkeun nafsu ulah hayang dituturkeun asa ngadenge salat eta salat puasa geus alhamdulillah pandakwah teh titah nyahoan ka Allah kuna salat kuna puasa adapun nyana ngaji ka urang henteu lain urusan di papan teu bongan teu ngaji ka aing emang kurang emang teu rok mare berkat pan ka aing urusanna teu apa beulit ti berkat mah nah wal baladut thayyibu yakhrujul nabatu biizni rabbih hate jelema mukmin mah ketika disorot ku wahyu anu lir teu beda jeung hujan percis okos taneuh anu subur tis jararadi kemudian dijaga KBG biizni rabbih nu deuk dijadikeun kangjeng nu deuk dijadikeun tuan syekh nu deuk dijadikeun Syekh Abi Yazid Al-Bustami bladeuna nu deuk dijadikeun Syekh Asnawi Caringin nu dijadikeun Syekh Ahmad Khatib los ka bladitun nu dijadikeun wali sanga dibere kuat bae ku Gusti Allah cacak-cacak nu kuat di saat kuari wallahu a'lam walladzi khabusa ari kafir mah taneuh anu liat taneuh anu teas disorot ku wahyu ku kumaha ge percis kos taneuh anu pinuh ku batu dihujanan ku kumaha ge teas luar biasa teu daekeun jararadi kitulah kadzalika nusarriful ayati liqaumin yashkurun sakumaha nu ku kaula dijelaskeun cek Gusti Allah tentang hujan jeung taneuh tentang angin anu mawa hujan kemudian diturunkeun di mana sanggeus turun jadi rahmat na ieu nusarriful ayati kaula nu agung ngajelaskeun kana berbagai ayat jangsa liqaumi yashkurun bikin kaum anu berterima kasih ka Gusti Allah nu bersyukur ka Gusti Allah Gusti abdi nuhun anu luar biasa hese nyaritakeun ka nuhunna ka Gusti ngan abdi mah ieu mah dideuleu ku gerak abdi bae
di saat batur kafir, batur munafik, abdi mah alhamdulillah saat batur dararangkal, abdi mah alhamdulillah kasorot ku ayat-ayat Gusti-Gusti, ieu sorotan ayat Gusti asup ka jero hate abdi sehingga jadi tarariis engkena, jadi kembangan engkena, jadi buahan. Natijahna hasil daripada sorotan wahyu anu asup ka jero hate, urang teh memperbaiki wudu, memperbaiki salat, memperbaiki hirup. Ngomong ku ari rada diatur ceuli tepati didengekeun anu teu mangpaat bakitu keneh mata, ialah buah daripada wahyu Allah. Urang bersyukur ka Gusti abdi hirup teh moal kebal deui meureun jang geus kolot pasti bakal menghadap ka Gusti Maha Uningan nu mantak abdi ngaji ge meureunanan abdi deuk dipersiapkeun jang bidadari. Husnuzon burung. Pas kitulah kaayaan. Jadi lembur abdi nu gagah, jadi lembur abdi nu sugih ku Gusti teh disorot bak wayu Gusti geuningan teu daekeun ngaji haju salat teh henteu. Haju amburadul malah genggengan jeung jajawaraan. Nauzubillah min dzalik Gusti. Janggakeun eta ge makhluk Gusti ngan hadena abdi mah henteu disapertikeun kitu ulah kukumaha. Ngan hadena abdi mah henteu dijadikeun saperti kitu. Abdi mah dijadikeun sakumaha? Kahayang Gusti nu res nu bagus ya deh. Anu dipake karidho ku Gusti. Ieulah korenganan nusarriful ayati liqaumi yashkurun. Henteu nyahoeun timbul anginna ti mana, henteu nyahoeun ieu cai nu disedotna ti mana, henteu nyahoeun ieu hujan nu dihujanan ti mana. Nah, urang ge sarua wahyu mana anu bakal disampaikeun ditiupkeun ku kiai mana anu bakal nyorot ka jero hate urang teu nyaho. Tinggal urang mah bersyukur bae alhamdulillahirabbil